Ah, cenah bejana arek naik gunung anjing si Kosim. Harga nih bibi apa? Kumaha deh? Eta ka gunung mana deh, ah? Eta anu deket we ka Gunung Wayang. Biar lo. Milu atuh mendalang dadan mah, ah. Nah jadi dalang bi ka gunung lain rek lalajo wayang. Lain rek lalajo Giri Harja bi. Gunung Wayang didinya di Bandung di Pangalengan. Naik gunung hiking. Ya wae bi aing ieu. Rek saha rek ngadalangan gunung mah tuh. Berat berenannya guys ya. Hah, aya wae ieu. Daun kahitutan. Brad, aceng mah hayang miluan uji nyali Brad. Miluan uji nyali anjir. Jelema borangan kieu. Wani deh. Tuh wani kumaha Brad? Tibang di makam gede tidak? Kok mau makam gede itu sih teh? Didinya. Sieun sih teh makam gede mah. Moal Brad. Kapan makam Cina iya Brad? Makam Cina? Nya, Emang teu sieun di makam Cina? moal ngarti iya Brad besi ngiseunan ke jurigna. Jeung aing rada ngaloding ieu anjir. Maksudna kumaha ieu saroceng ieu. Anggar sih teh. Di makam Cina ge aya jurig mah. Najan ayeuna misalkan bahasana Cina anggar we anjir rareuwig meureun. Sarua. Samarukna kumaha meureun anjir. Samarukna rek geulis meureun nya. Jurig Cina mah. Ieu nya mah di dinya we. Brad, ai balong nu didinya geus payu can, beja naik dijual. Heuh arek ancan payu euy, nawarna marurah. Hayang sabar sih. Nya mah jeunna we atuh 17.5 ge atuh. Da balong badag eta mah pan. Oke coba ku Kosim Brad ek ditawarkeun heueuh ka Haji Hodori. Bener aing teu inget euy heut nawarkeun kos. Oh, pasti butuhin masalahnya manehanana pan resep kana balong Brad. Apa sorangan aja loba duitna tinggal didinya nawarkeun hayang sabaraha pasti jadi. Heeh, pangnepikeun ku maneh heuh. Pan deukeut jeung imah maneh. Tapi Kosim kamari geus ngajaran ngobrol Brad. Tapi masalahnya cenah lamun jadi ge meuli balong didinya hayang dibawa ka ditu ka deukeut imahna ngara teu jauh teuing. Ngalongokna ka dieu. Anjing. Nyada anjing meuli bala-bala sia teh. Piraku sia teh rek diceodekeun ka itu kos pan balong eta teh kos. Anjing kumaha ngangkatna sia teh maneh. Omongeun si Kosim ieu ampun teuing. Dasar ya bugis. Gimana sih emang rek balik cenah bi? Heuh pugu ge, ah. Endah, bi aing aja rek dilongok setelah sekian lama. Sonoan atuh urang kayaknya. Sok ripu bibi teh nyari awak geura amun balik. Ya heuh atuh bi. Wajar si Amang teh balikna teh setahun sakali, ayeuna sakalina panggihnya pasti atuh. Ye, lamun hayang mung nyari awak ku Patrawali. Ya guys ya. Trawali. Mung apait ku Bratawali mah. Atuh ulah diinum sok salah wae si bibi. Kumahakeun atuh? Dibalurkeun. Eta mesat budak oge geuningan. Ku Patrawali. Mung ini seumur-umur budak. Tapi dah heueuh nya, ah. Nya guys. Trawali si Amang anjir pahit ya. Lain ieu teh arek ngayakeun bajar cenah ibu-ibu PKK. Bajar. Heeh, kudu nya naon ya bingung ge ieu. Oh. Sugan di imah boga naon bibi? Geueuhna naon aya gedang ngungkul. Gedang. Heeh. Itu hese gedang mah di kumaha atuh anu. Nyebut hese maneh mah aneh. Tinggal di kalua cukurang mah. Hareuna. Tah, bener anjir tuh men ya ieu euy. Kalau mah bener. Tapi bisa tuh bibi nyeuna. Bisa. Tuh bisa. Kasih ieu sereadikeun atuh kalua mah. Bisa di didinya. Urang mah pernah mabrik baheula Brad. Teu nanyakeun.
Cing kumaha cara? Ya. Gedang ngoranya, tapi syaratnya kudu gedang ngora, Brat. Gedang ora lain mah. Ya, luarna garing, jerona baseuh. Baiklah nu penting manjieun kalua we arek jerona garing luarna baseuh, arek luarna garing jerona baseuh. Bebas lah pokoknya mah eta nyieunna kumaha sok siwir rek nyieun. Iya nanti perlombaan PKK. Sok, Bro, bijan. Udah kudu aya gedang heula tuh, Brat. Aya gedangna di mana? Aya. Aya di mana? Ah, aku mah ngareunah, Brat. Ya, pertama pisan dipesek. Naonna? Gedangna. Oh, Gedangna. Tah. Mus imut kabeh, Brat. Dibelah dua. Naonana? Gedangna. Tah. Terus dikorowek sikina. Sikina teh terus dibelah panjang gitu, lain belah tuh. Nah, belahnya. Belah panjang. 5 sentian ya cukup. naonna? Gedangna. Oh, Gedang. Tah. Siapkeun peso gobed, Brad. nu reregean. Ajang deg tekan naon teh? Gedang, saya kan gedang lin. Tah, siksikan sekitar 3 milian we kanal teh. 3 milian. Naonana? Gedang, saya teh gedang. Nah, saya teh Gedang, nanya Bi. deui. Gedang. Nyawa mah Galak. lain galak apa itu jero teh gedang saya teh nah. Sok Lu nanya gedang we atuh. Nya. Aing teh capek ngabahas eta tuh. Kan pokoknya Bi. Ya. Terus Ya. Engke teh geus beres, kumasing bersih. Terus dikeman saputing. naonna? Gedang, Brad, gedang. Saya gedang. Nah, saya masuk nanya deui cik aing gedang itu nah, pan ngabas gedang tuh eta tuh. Tah, terus kitu teh. Isuk-isuk teh tuuskeun. Isuk-isuk teh. Naonana? Gedang. Gedang saya. Aing pusing. Tah, masih tuuskeun. Siapkeun ketel badag, Brad. Jangan naon teh? Jang gedang. Cik aing teh gedang saya teh. Nah, tah geus teh. Gula berem, make gula bodas, pewarna, terus kena katel teh, dijikeun. Naonna? Gedang dah berat, gedang. Kita kan ngerti bahas gedang sudah tuh. Aing mah capek, aing gimana kau mah capek beraing mah. Tuluy kumaha? Masih nanya wae Geus aku sih teh. dihijikeun eta geus dihijikeun, Bi. Dihijikeun terus kumaha? Sing aing mah mau beres-beres aing nanya wae apa sih kah? Ngomong balik Gua ka dia ya. Pan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Ya, engke teh lamun juara teh bakalan nanyakeun anjir ibu-ibu PKK teh ieu teh saha cenah nu masakna mama dodeng. Mana nanya wae aing capek saya nanya wae gerang-gerang. Sok pan pan teu nyaho teu pahamnya tadi naonnya. Sok guru. Mana naon saya tuh. Terus dihijikeun tah kabehna gula, pewarna terus tah engke teh brus enak katel. naonna? Gedang na jeung seteh gedang, usai mah. Aing pusing ah. Jelas.